Ya Allah, hampura al-maghfurah. Pasti nyaksian ya ruhun ayeuna. Sia Sepu Barok teu bisa dipercaya. Sia Sepu Barok teu bisa dipercaya, teu bisa nuna rahasia. Kukuring jawab ayeuna, punten al-maghfurah. Tos teu janten rahasia. Dan nu gombak ngauna ngabongkarna rai abuya. Ta ieu teh jelemana baji. Ulah nyalakeun ka abdi, ulah ta ieu teh ngabongkarna anak kuring mah nguatan gitu. Ameh duaan kayak dipanggil. Subhanallah. Ieu kaunikan keanehan abuya itu baru dari salah seorang. Encan anu sering sasarengan, anu sakobongna pasti lain deui kajadianana. Yuk udhkuru mahasina mautakum. Sebut-sebut terus kasayan-sayan jalmi anu mulia sabada wafat. Ketika kita ngingat cerita bersama beliau, insya Allah rahmat diturunkan ke Allah. Rahmat diturunkan ke Allah. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang soleh, maka kontan Allah turunkan rahmat. Yakin deh ya malaikat rahmat hadir. Insyaallah unggal putih cilongok berkah nu hadir ka bawa berkah. Ya Allah sing ngagupayan ka urang sadayana. Bisi di dieu nu kakarak datang ka dieu nganukur ngadenge beja. Sapersana abuya pupus can aya rasa tertanam rasa cinta dina hatena. Maaf sim kuring hayang ngabuka sadaya. Coba tungkul sasarengan, tungkul sadayana. Urang ngaoskeun sholawat nganterkeun ka cinta urang ka Nabi, nganterkeun cinta urang ka abuya al-maghfurlah. Tungkul bari bayangkeun wajah al-maghfurlah aya di hareupeun urang ayeuna. Coba nu di jero nu di luar. Tungkul bayangkeun wajah abuya aya di payunan urang, wajah al-maghfurlah aya di payunan urang. Asupkeun kana hate urang rasa cinta, rasa mahabbah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sadayana sallallahu alaihi. Bari bayangkeun di harapan urang aya guru urang ayeuna hadir, tetep wajahna ku urang. Ya Allah, tanamkeun rasa cinta yang mahabbah abdi ka guru abdi kersana al-maghfurah. Sambungkeun ka cinta jeung karindu abdi abuya. Abdi sono abuya, abdi rindu. Gero abdi sadayana, gero abdi ku cinta jeung kanyaah buya engke di yaumil mahsyar. Moal pareum ka sono jeung karindu abdi. Salila nasihat sareng doa buya aya dina batin abdi. Ya Allah, jadintenkeun ahli syurga guru abdi. Ya Allah, hijikeun guru abdi sareng jalmi-jalmi saleh, jarang para aulia Allah.